Firaun kungsi pasea jeung iblis. Firaun teh wah dordar pasea kumaha paseana teh cek iblis halus keneh aing tiba temane sia Firaun. Nah kumaha kitu pang halus keneh aing maneh aing masih ukur sombong unggul menghormatkan Nabi Adam cek iblis teh kitu. Coba ari sia cenah bae sia ge da iblis jeung Firaunnya gitu. Coba cenah ari sia mah cenah maneh mah ngaku pangeran nya sombong nya ngaku pangeran leuwih doraka leuwih goblok leuwih gelo tibatan urang cenah maneh mah cek iblis ka Firaun. Cek Firaun nya goreng kana sia atuh cenah cek Firaun teh. Nah abang na goreng kana sia mah ngagodaan pangeran jelema supaya kana neraka tuluy digoda ku sia. Aing ukur geus tapi kapae tapi kaena teu godaan jelema supaya ka neraka berarti urang jeung maneh goreng patut keneh maneh. Wah tuluy pasea cek urang alus keneh urang cek maneh wah tuluy iblis jeung Firaun teh parebut palus-alus pagoreng-goreng gitu nya. Akhirna keputusan nyawa keputusan nama terakhir geus atulah kieu cenah cek si Firaun teh cek iblis maneh goreng aing goreng sia doraka aing doraka sia gelo aing gelo ngan keheula aya cenah nu leuwih gelo tibatan urang aya nu leuwih goreng tibatan urang saha cenah aya nu leuwih goreng tibatan urang duaan nyaeta nu leuwih goreng tibatan urang duaan teh jalma anu tara ngahampura ka jalma anu metah hampura ka urang. Contoh batur teh datang batur teh pernah boga kasalahan ka urang naon we kasalahan mah tuh pada ieu cenah naon nganyuk duit teu mayar naon teh anjing saja bana atau pernah naon pernah din kesalahan anu luar biasa gitu tah saking geugeul teu pikeun ka teh dihampura ku urang teh teu pikeun ka teh dihampura eta kumaha al eta cek si iblis jeung si Firaun goreng keneh jelema nu kitu cenah tibatan urang oge kitu naudzubillah kitu tah nya. Matak dina kitab Jamus Shogir dina ridul dina dina Faidul Qadir aya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kieu tah hadisna teh Abdullah akbar min dunubika pangampura Allah eta leuwih gede eta leuwih aheng tibatan dosa anjeun. Dosa mah ukur sagede jarum pangampura Allah mah moal dibandingkeun jeung sagede lautan tuh gitu gitu nya gitu masyaallah mah matak cek Imam Ghazali mah kunaon urang panganan umur masih keneh dibere umur kunaon urang masih keneh dibere waktu jang karengan kunaon urang jantung masih keneh dihirupkeun ku Allah cek Imam Ghazali mah pangna urang dibere umur teh berarti Allah teh masih keneh mere kesempatan je urang pikeun tobat cenah kitu cek Imam Ghazali mah gitu. Berarti Allah teh masih keneh mere kongan. Allah teh masih keneh mere waktu urang pikeun ngalaksanakeun tobat gitu. Ya masyaallah. Jadi Allah taala teh menunggu akan daripada tobatmu iraha maneh dek tobat. Mata sebagian asmaul husna sebagian jenengan Allah teh Al-Ghaffar. Najarna teh sing tarik atuh sok. Sakali deui. Entos sakitu entos.